kabagi tilu bagiana ngitung salat anu diniatanana. Hiji, lamun salat fardu hukumna eta wajib dina tilu perkarana. Hiji, niat migawe dina salatna. Dua, nantukeun salat duhur contona. Kos duhur salat abdi duhur fardu kitu nya. Tilu, neja migawe kana farduna. Nyarios fardu lebah maos kecap Allahu Akbarna. Sacan Allahu Akbar teh urang teh kudu nyarios farduna kos ke Allahu Akbar fardu kitu nya. Allahu Akbar. Kaduana lamun salat sunatna nu di waktu kaya rawatibna atawa nu ngabogaan sababna kaya salat tahiyatul masjidna. Kaduana lamun salat sunatna nu di waktu-waktu kaya rawatibna atawa nu ngabogaan sababna kaya salat tahiyatul masjid. Ayat eta mah aya 2 etana. Eta lamun salat sunat mah nu di waktu-waktu kaya rawatibna atawa nu ngabogaan sababna kaya salat tahiyatul masjid. Patiluna salat sunat mutlakna taya waktu reujeng taya sababna. Niatna teh wajib hiji perkarana. Neja salat wungkul henteu nu sejenna. Nu disebut neja migawe usolli. Neja salat abdi kade bisi lali. Nu disebut nangtukeun jiat duhurna. Tawa asar tawa salat subuhna. Nu disebut neja fardu teh farduna karna Allah disebut dina hatena. Nyarios farduna teh dina hate. Pasal kadua syarat takbiratul ihram. Syarat maca takbiratul ihramna eta aya 16 kabehna. Kahijina kudu geus ajeg nangtungna dina pangsolatan mun salat farduna. Kaduana kudu bahasa Arabna teu meunang diganti ku Allah agungna. Katiluna nu kahiji lapad Allah. Opat nu kaduana akbar tong salah. 5 kedar tartib ngucapkeunana Allah ti heula akbar nu pandeurina. Kagenep ulah manjangkeunana hamzah Allah make diematkeunana. Syarat maca takbiratul ihram teh eta aya 16 kabehna. Kahiji kudu geus ajeg nantungna. Geus kieu ya. Allahu Akbar. Tong kos kieu. Allahu Akbar. Kos kitu. Eta teh nya. Eta teh. Dina pangsolatan mun salat farduna kaduana kudu bahasa Arabna teu meunang diganti ku Allah agungna. Tah wajib bahasa Arab tong disundakeun. Nomor katiluna nu kahiji lapad Allah nu kahiji lapad Allah. Lapad Allah teh tong digentos nya. Gentos kos. Jadi Allah tong dipanjang-panjang jeung tong digentos-gentos. 4 nu kaduana akbar tong salah tong akwabar tong kitu tong disalah-salah. 5 kedah tartib ngucapkeunana Allah ti heula akbar nu pandeurina kos kudu kedah tartib ngucapkeunna teh Allahu Akbar.